lamun dek hubungan eta sing hade di salaki ibu aya setanan, di bobogaan salaki ibu eta aya setanan. Serem jasa sedengkeun setana botak. Bener nggak Pak? Iya. Masya Allah, mantakan lamun ndek hubungan teh ya urang wayahna wudu heula, laju salat 2 rakaat, beres salat 2 rakaat di maca kulhu 1000. Astagfirullah. Pernah nggak Pak begitu? Enggak. Atusan aja ngaku pernah gitu, percaya. Jadi membangsa banget porongos kabeh. Aduh Kiai, atau lo batein 1000 mah geus lah disaeutikeun geus, pokona mah 100 aya we. Astagfirullah. Geus lah teu kudu maca kulo, nu penting wudu salat 2 rakaat aya we. Eueuh keneh bae. Geus teu kudu salat 2 rakaat, nu penting wudu bae aya we. Ya Allah, cek ibu-ibu boro-boro wudu Kiai, tilok babanyo acan. Ya Allah ya Rabbi. Sing hade awas, lamun teu diusir setan di bobogaan ieu teh bapak-bapak, ieu bakalna ketika asup setan milu masuk keluar sperma, bakalna setan keluar sperma, hamil bakal percampuran anak urang jeung setan. Burusut lahir teh campur berarti anak urang jeung setan. Masya Allah, kumaha cara ngabedakeun lamun eta teh anak asli ke jeung campur jeung anak setan? Ya, Masya Allah, lamun campur jeung anak setan, anak teh ieu ketika titah salat, titah ngaji bandel jasa, teu daekeun ngaji malah main PS bae. Arese jasa. Aya weuh. Ya Allah, atuh ieu mah berarti keluarga setan kabeh. Gusti dagu. Usir teu kaburu Kiai atuh kudu make wudu mah geus bae rek hubungan wayahna maca bismillahirrahmanirrahim. Tah karak nganclang setan teh kabur. Waduh Kiai kunaon karak ngomong kuari. Atuh ieu teh geus loba anak asana campur setan kabeh Kiai. Atuh kuari mulai nyieun anak nu asli, anak nu jelema. Atuh pan geus teu produktif nu di imahna Kiai, nyiaran deui nu produktif. Tuh. Ya Allah ya Rabbi, bebeja ka pamajikan. Mah, kuari mah kakadek nyieun jelema nu asli. Bebeja lah cak pamajikan teh baheula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baca bismillah, masya Allah pasti setan ragag. Matakan lamun dipraktekeun, jajal praktekeun bismillahirrahmanirrahim, pasti setan ragag bro. Barang di dieu lain setan nu ragag salaki ibu nu ragag gitu. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, tayalah pentingna daripada orang belajar istimewa luar biasa, masya Allah.